Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng Miss Popi dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabar sadayana? Damang, mudah-mudahan daramangnya. Dina danget ieu urang bakalan ngabahas pengenaan materi sajak. Ayo orang sami-sami bahas materi ngeunaan sajak teh. Naon sih ari sajak teh? Dina sastra Indonesia nu disebut sajak teh sarua hartina jeung puisi. Dalam sastra Indonesia yang disebut sajak sama artinya dengan puisi. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda dina wangun basa ugeran puisi. Sajak yaitu salah satu karya sastra Sunda dalam bangun puisi yang terikat oleh aturan. Ciri-ciri sajak nu kahiji nyaeta ditulis dina wangun ugeran, tapi teu pati kauger ku patokan-patokan jumlah engang pada lisan jeung pada. Ditulis dalam bangun aturan-aturan tetapi tidak terlalu terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah suku kata, baris, dan bait. Nu kadua, karya samperan tina sastra dengan pengaruh sastra Eropa. Karya sastra yang sudah dapat pengaruh dari sastra Eropa. Nu katilu, wujud ekspresi jeung rasa pangarang. Wujud ekspresi dan perasaan atau rasa dari orang yang mengarang puisi tersebut. Nu kaopat, dina sajak aya pada lisan jeung purwakanti. Dalam sajak ada yang disebut bait, baris, dan purwakanti. Asupna sajak ka tatar Sunda. Sajak asup turjadi banda sastra Sunda ti mimiti kira-kira tahun 1846. Sajak masuk dan berkembang mulai dari kira-kira tahun 1946. Pangarang Sunda anu naratas gelarna sajak nyaeta Ki W.S. Pengarang Sunda yang mempelopori gelarna sajak itu yaitu Ki W.S. Unsur-unsur sajak. Nu kahiji aya jejer atau tema. Nu kadua nada. Nu katilu rasa. Nu kaopat nyaeta amanat. Jejer atawa tema. Tema teh nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca. Tema yaitu gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penyajak kepada orang yang membacanya. Nada. Nada nyaeta sikep panyajak kanu maca. Tina sikep panyajak ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa kanu maca. Nada yaitu sikap penyajak kepada si pembaca. Dari sikap penyajak itulah dapat memperlihatkan adanya suasana yang terasa oleh si pembaca. Rasa. Rasa teh ngajiwaan eusi sajak. Rasa dina sajak bisa kapanggih sabada dibaca.
Rasa itu menjiwai isi sajak. Rasa dalam sajak bisa ditemui setelah dibaca. Amanat. Amanat teh nyaeta pesen panyajak keur nu maca sajak. Amanat yaitu pesan penyajak kepada orang yang membaca sajak tersebut. Nah, itulah pembahasan mengenai sajak. Hatur nuhun karena perhatosanana. Mung sakieu wae ti Miss Popi, kirang langkungna nyuhungkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.